naon jeung amak-amakan sia makana jamak kumaha aing kabina-bina teuing sa kamar aing dikunci ku sia goblok mina-mina teuing aing ase biji ya mina-mina teuing aing kana kenteng bisa ngabangsat goblok sih teh atuh molor wae apaan penting aing geus tahajud aduh kosna urang teh hayang ngawarung sia teh kabina-bina teuing mana teh aing penting ngahajud aing teh baudang subuh-subuh ayeuna kari-kari ku sia ditinggalkeun naon maksudna ai sia geus geus goblok sih teh mina-mina teuing pengen lah kitu pan sia teh babaturan aing ya kabina-bina teuing sia teh geus geus eta oge tong balatot atuh teh sieun aing mah mina-mina teuing papolotot wae da aing mamasieuneun ku sia sanejan sia gede mau ditarajean ku aing geus geus eta gengan rasa kali-kali deui moal